ayat 31. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Pok tanyakeun saha anu maparin rezeki ka Arandika ti langit jeung ti bumi, atawa saha anu mibanda pangdenge jeung panenjo, jeung saha anu ngaluarkeun nu hirup tina nu paeh jeung anu ngaluarkeun nu paeh tina nu hirup, jeung saha anu ngatur eta urusan teh. Nya maranehna baris ngajawab, Allah. Pok caritakeun kusabab eta naha atuh Arandika bet henteu daraek takwa.